Berung di Cijambe. Oh, kampung Kurma. Jadi sok wih itu gitu nya. Ari kan pernah harus kan itu bagus. Itu bagus karena memang tah ieu Om, jadi abi teh di mana-mana Om jarang pulang abi mah. Jadi janten ti SMP oge abi mah tarawih, kadang uih teh nya amun aya arah ka ditu nya uih ka ditu gitu. Ada nyerepet sarua ya. Berarti kakak gitu sebagai landian mah Petersen-nya. Petersen dah gitu Om. Besar, pinter gitu kan yang lah mohon naprak teh mohon gitu kan ya, di jalan gitu kan ya. Jadi di SMP keneh abi mah tos kapungkur pernah ngamen di Simpang 5 eta teh pernah Simpang 5 alun-alun. mun alun-alun yang bade ka alun-alun janten tara kuy pengamen sanes pengamen mah kadang kapungkur mah naonnya dibandingkan jeung ngamen daripada bubuntungan geuning bubuntungan Om. Kapungkur mah abi bubuntungan. Astagfirullahaladzim 3782 ya. Padahal terbuntung ya. Terbuntung. Aduh. Kapungkur mah jadi bubuntungan karena kan kapungkur ngamen Ya teh. kelakuan ya kan tong dicontohnya pemirsa kadenya yang penipuan dewa ya aing mah. Ya Om. Ya sok Jadi lanjut. ngamen teh Om milarian tutup botol kapungkuran mah. Tutup botol teh botol gitunya minum botol we pokona mah tutup botol kapungkur teh diketrokan we ku sorangan Om nyieun kecrek teh kapungkur mah. Heeh. Tah kadieu jadi boring gitu Om ningali babaturan aya si Isal orang Batak Om, babaturan abi teh si Isal si Abang Isal manehna ngamen gitunya manehna mah lain ngamen bubuntungan Om. Jadi si calana teh ditikelkeun gitu manehna nilep kieu di sisi stopan teh bari kieu we. Oh teh di lakbanan mah ngan di kunungkul nilep kungkul kieu dilep-dilep we calana panjangna teh gitu. Pas ningali penghasilanna leuwih gede euy daripada ngamen teh Om. Keur itu teh tah didinya. Tadi dinya saya teh anjir gede pada ngamen ieu mah bubuntungan cu urang teh euy jiga si Isal. Bubuntungan cari ibanya bubuntungan Om saya sempet diudag ku tentara Om. Tentara atau Satpol PP mah da teu aya kapungkur mah. Ya tibum pan. Tapi jarang Om ka pengamen ku tentara karena tentara itu apaleun bahwa orang teh pura-pura bubuntungan. Bocor. Diudag Om, saya pernah diudag. Kumaha suku buntung gitu. Acil-acilegan we kitu. Lompat ge acil-acilegan we Om gitu. Langsung nepi birat. Nepi urang lompat di Simpang 5 nepi ka Kosambi Om. Pasar kan baheula mah rame pisan pasar eta. Ka Kosambi lompat urang susulumputan di pasar Om. Nyumput di pasar. Berenang siang nyumput di pasar pokoknya setelan deui weh. Jadi biasa deui we urang teh. Lempang deui gitu Om. Bener Om eta pengalaman aduh anjir gelo.